Urang kawitan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah dinten ayeuna tiasa tepang deui sareng pangajaran bahasa Sunda. Satu acana Bapak bade ngabsen heula anu teu hadir. Saha? Raihan kunaon? Sakit. Tah. Teu damang. KM sa KM? Dafa. Mangadap satu acan urang ngawitan diajar, urang ngadoa heula sasarengan. Nya. Sakantenan urang doakeun oge Raihan anu nuju teu damang di bumina mugia sehat deui. Mugia tiasa diajar sasarengan sareng urang sadaya deui di dieu nya. Mangga Dafa dipimpin kanggo ngadoa. Satu acan urang ngawitan mata pelajaran bahasa Sunda ieu urang ngadoa ka Allah semoga Mugia pelajaran ieu tiasa lancar. diamanahkeun urang sadayana. Sampun kitu Ngadoa. ayeuna urang ngadoa di jero hate masing-masing. Ngadoa di jero hate Di kawitan. Mulai. Hatur nuhun Dafa kanggo dipimpin tos ngadoa. Satu acana minggon kamari urang diajar naon minggon kamari teh? Aplikasi Arkada. Arkada. Nah, leresnya minggon kamari teh urang tos kana aksara Sunda. Aksara Sunda teh aya aksara naon we dina aksara Sunda teh? Aksara leres. Aksara suara teh naon we? A, I, U, E, O, E, sarang salian ti aksara suara aya oge aksara ngalagena nya leres. Tadina minggon kamari dina aplikasi Arkada urang teh tos diajar maluruh ngeunaan nyusun kecap nya. Nah, nganggo aksara Sunda kecap naon wae nu kapendak minggon kamari? Manuk, ucing, koneng, sangu nya leres. Aya ayeuna nya naon? Animasi nya aya manuk kumaha bentukna manuk? Warna naon manukna? Biru. Beureum. Oh, beureum. Ih, beda. Manuk beureum, pami sangu mangkokna warna biru. Beda sakali. Sanguna bodas, sangu mah bodas. Teras kanggo ayeuna teh urang bade lebet kana kaligrafi aksara Sunda nya. Tah kelas kedap. Tah. Ieu teh kanggo kompetensi dasarna ieu teh di dieu di 4.7 nya di dieu kanggo kadena teh nyaeta mengkreasikan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi aksara Sunda teh kurang dikreasikeun ya bade kumaha bentukna. Teras aya indikator pencapaian kompetensina mangga tiasa dibaca ta eta nu kahiji modifikasi tulisan, teras menyajikan kaligrafina engke bakal presentasi, teras menanggapi kelemahan sareng keunggulan kaligrafi aksara Sunda di antar kelompoknya tunggal kelompok. Teras kanggo tujuan pembelajaranna nu kahiji teh ngamodifikasi aksara Sunda jadi kaligrafi, teras nyajikeun kaligrafi jeung saterasna menanggapi antar kelompok. Ieu kanggo kadena. Lajeng satu acan lebet kana kaligrafi aksara Sunda. Di dieu teh aya contoh aksara Sunda dina kahirupan sapopoe. Di dieu sok mendakan aksara Sunda? Di mana? Di buku. Di gang ayanya. Nah, di pelang jalan biasana. Tah ieu contona ieu. Nah, ieu mah contona di Jalan Braga aya tulisan aksara Sundaan. Aya nu pernah ka Braga? Di mana Braga teh? Di Bandung. Pernah? Nya di Jawa Barat, bener. Contona aksara Sunda teh pami ayeuna mah di anggona teh dina pelang jalan tuh ayanya. Terus aya oge dina kaos gaduh, kaos aksara Sunda? Meser atuh meser. Aya nya kaos aksara Sunda di tulisan tia. Tiasa oge aksara Sunda teh tah ieu contona misalkan dina HP. Dina chat. Nah, ayeuna mah ayanya dina aplikasi keyboard aksara Sunda dina HP tiasa di-download dina Play Store. Aya nu pernah ngadownload? Pernah. Kita download cobian. Gampang atuh diketik. Tah ieu jadi engke tiasa silih balas WhatsApp nganggo aksara Sunda resep. Tuh.
Tinggal kabaca tiasa macana tak eta jadi engke pamicetan ngangge aksara Sunda engke hese macana gini kode-kode rahasia tah ieu contoh dina kahirupan sapopoe nya tah kalabat contohna teh aksara Sunda teh salah sahijina tiasa dijantankeun kaligrafi aya nu pernah ninggal kaligrafi nah umum nama biasana kaligrafi teh nganggo aksara Arab biasana kaligrafi teh identikna sareng aksara Arab tadi dibacana naon ya? Kaligrafi naon? Kaligrafi? Masya Allah. Allah ya teh Allah sareng mu. Masya Allah gitu. Ya Masya Allah gitu. Taya contoh kaligrafi aksara Arab. Ieu mah Arab heula. Nah, ieu contoh kaligrafi aksara Arab. Terus ieu contoh kaligrafi aksara Jawa leres tah ya contohna. Jadi kaligrafi teh henteu saukur aksara Arabnya nu tiasa dijanten kaligrafi teh. Kaligrafi teh jadi eta teh kan hartina teh tulisan anu dibentuk di endah-endahnya. Tulisanna teh. Jadi nah apa reuh? Nembe urang tos ninggal contoh kaligrafi aksara Sundanya. Contohna tos ninggal atos. Jadi aksara Sunda teh bisa dijantankeun salah sahiji sumber inspirasi pikeun urang nyieun karya seni. Karya seni anu di dieu nu bade dicandak teh nyaeta karya seni kaligrafi nya. Kaligrafi teh kalebet karya seni jadi di endah-endah tulisanna teh aksara Sundana teh. Siap? Tah, kanggo ayeuna mah urang perkelompok mangga kelompok hiji ngariung atasnya pembagian kelompok nu mingon kamari atos. Nah, kanggo ayeuna mangga urang perkelompok tugasna nyaeta ya di dia ya LKPD na sakedap. Tah. Di dia ya LKPD atanapi lembar kerja peserta didik. Tanya. Janten ke unggal kelompok ngisian ieu. Di dia seperti biasa di dia diserat heula nami terus nami kelompokna saha wae. Terus di diserat. Nah, janten ke tugasna teh urang bade ngadamel kaligrafi aksara Sundanya. Di dia kanggo dinten ayeuna mah mangga dipilarian heula bade kalimah naon anu bade dianggo dijantenkeun kaligrafi aksara Sunda. Siap? Nah, kalimah aksara Sundana bade paribasa mangga tiasa, bade babasan mangga tiasa, atanapi bade kalimahna teh silokaning hirup atau kata-kata mutiara. Mangga eta mah teh sawios. Tatras saatos kapendak kalimahna terus diserat di dia kalimahna. Nya. Diserat terus diserat aksara Sundana sapertos kumaha. Deui kadinya paham? Paham. Sip. Terus ke saatos eta ku Bapak dipasihan waktos kanggo diskusi seberapa menitnya? 15 menit lah. Cekapnya. Dipasihan waktos 15 menit. Terus ke saatosna unggal kelompok presentasi ka payun. Presentasina engke ngadugikeun kelompok kalimah naon anu bade dicandakna. Terus nahan nyanda kalimah eta. Terus arti kalimah eta teh naon? Siap? Siap. Terus engke diserat oge aksara Sundana di payunnya. Jadi aya nu nulis, aya nu nyarita, aya oge nu nepikeun ngeunaan kaligrafina. Siap? Mangga kanggo kelompok hiji 2 3 4 sareng 5 dugi 5 nya. Oh genap. Hiji dugi genap mangga ngariung sareng kelompokna sewang-sewangan. Mangga sok dikawitan. Sok teu naon bangkuna di ngariungkeun. Nanti dibikin kaligrafi. Oh, henteu. Engke dina LKPD henteu kedah langsung didamel kaligrafinya. Jadi mung rencanana heula di dieu mah. Kelompok hiji mana ya kanggo LKPD-na? Mangga. Kelompok 2. 2. Kelompok 3. Mangga. 4. Sok. Oh iya. 5. Mangga genep pas.
Bulan. Mangga. Mohon anggotana. Anggotana di kelompok hiji, di serata baju kelompok hiji gitu. nami nawe di dieu teh. Hiji, dua, saha wae. Kahandap. Ya udah tambah. Tambihan we di dinya. Bade kasih si mangga. Mohon Pak. So. Kanggo milarian kalimahna bisa dipilarian di internetnya di HP mangga sok. Pak, alasannya di serat itu ya Pak? Mohon di handapna we diserat. Bahasa Sunda atuh. Sarang artinya Pak? Sareng artina mohon. Nulis alasannya pakai aksara Sundanya, Pak. Wah, terkedah. Panjang teuing atuh karunya. Bade sareng alasana ku aksara Sunda. Sok iya, tapi iya Pak. Oh, mohon mangga. Bias. Iya salah. Namanya hilap bila dan sana. Atau alasannya milih kalimatnya tak? Alasana kumaha? Di dieu teh diserat kalimahna naon anu bade dianggo. Mohon. Alasana mah teu kadah nganggo aksara Sunda. Terus teh aksara Aksara biasa. alasan milih kata-kata tadi itu dia, Pak. Bahasa Sundana Bapak pilih Pak. Anu mana? Oh, nu ieu teh nya kalimahna teh. Oh iya teh artina. Bahasa Indonesia, terus bisa bahasa Sunda. Oh. Laras teh. Laras. Anu ieu we nu ieu. Anu handap. Alasana nah bet nyandak eta. Di dia anda. Diserat. Cok alasana. Oh, ku sabab eta kalimah teh mangrupakeun kalimah anu endah maksud kumaha teh. Oke, stop. Sakedap. Kalimat ieu sabab miboga hati anu bermakna Kita semakin Nah, biasa. nganggo bahasa Sunda atau nganggo Bahasa Sunda. bahasa Sunda. Teh jenah. Bela dan fokus karena kalimat Wan punten sakedap. mengajarkan kita Kumaha? harusnya alasanna dulu atau harusnya dulu. Oh, maknana heula. Kalimahna atos dipilarian. Sok. Terus diserat hartina. Oh, aya. Sok mangga ini tinggal alasana. Kamu jauh ya. Alasan orang sadaya milih kalimah ieu teh lantaran ngandung hati anu jero. Biasa. Tambihan deui atuh naon deui sok. Miboga harti anu jero atanapi teras miboga kalimah eta teh bahasana endah susunan bahasana misalkan. Bukan aya Purwakanti namina teh kan henteu ngakal moal ngakeul gitu. Jadi aya susunan katana Murwakanti gitu. So. Atas milarian
Mana kalimahna? Cok. Hartina naon? Hirup sayunan babarengan. Hirup babarengan sayunan. Kumaha dengan jasa. So, alasana nah bet ngandak kalimah ieu tas aya. Iya tas dicatat. Mana nih? Sabab kami hoyong 15 jantan kulawargi nu harmonis. Iya tuh. Urang sadaya sanes Urang kami. sadaya. Sabab abdi saparakanca. Abdi saparakanca. Cimkuring datang. Sanes abdi simkuring. Simpuring saparakanca. Oh. Kita alasan naon, Pak? Urang sadayana kita semua. Simpuring saparakanca hoyong 15 jantan kulawarga nu harmonis sareng sayunan. Mohon tah itu tiasa. Mun alasanan 11 itu biasa, Pak. Jadi ya panjang teh. Kumaha? Jadi pondok alasana teh bias Oh. serius atau kedah panjang kedah serius. Tambihan deui atuh. Naon deui ieu teh? Susunan basana misalkan kumaha susunan basana enakeun? Susunan basana sae misalkan. Saya tuh penakeun sama Saya tur enakeun mangga sok biasa. Tatar Sunda. Mana kumaha kalimahna nu mana? Sumedang Padang Lintang Hayang. Hartina? Iya. Mana? Lampung Saet di kamari soalnya aku ke Saet Nah, biasa. Alasana? alasan itu iya karena abang teh bangga apa jadi orang Oh, Sumedang. iya, bisa. Sabab urang teh orang Sumedang. Asli. Terus naon deui atuh? Tambihan. Cinta. Cinta. Cinta we kana naon? Nah, jadi orang Nya. Sumedang. Urang teh. Bapak kami hoyong kieu kata-kata teh jadi anak teh budak teh pembelah emang ingat ka budaya itu mah kata-katana. Budak ngole teh inget karena budayana. Karena lembut. Karena lemah caina, lemah cai teh tanah air. Mika cinta, Mika asih, Mika ulas itu Mika deh. Mika cinta teh cinta, rasa cinta. Terus Mika welas teh welas asih sami keneh. Bentan pami welas asih mah bentan sareng Mika cinta. Kunaon kitu? Sekadap Jan. Saya banda sina-sina atau sate tidak ada yang disia-siakan untuk seorang yang sayang. Tah Henteu aya nu nah bisa dipika cinta. Ari bahasa Sunda sombong Sombong agul. Riba. Nah jadi aya riba. Riba teh iya kan? Nya. Ria meureun riba nah. riba teh naon, Pak? Riba teh? Riba mah pami Iya. minjem artos terus Bang. diuwihkeun dileuwihan geuning. Oh iya. Bunga nya aya naon kalimahna konteksna? Sekedap baik. Kita urang sadaya atau simkuring saparakanca Mantap. kusabab Paribasa eta ngajarkeun urang sadaya sangkan teu mudag-mudagna jeung fokus keur mudag akhirat. alhamdulillah. Ngajarkeun urang sadaya sangkan ulah agul, Heeh. sombong maupun ria. Ulah agul teh sombong. Agul atau waria. Maupun ria atau Ulah agul sarang atuh.
Sarang Ria. Oh, Ria. Ria mah Ria. Ria kan sombong maksudnya teh. Ria teh kupanya. Beda meureun jeung Pamer, pamer. Beda itu sombong. Mana? Sekedap. Ya. Oh, mangga sok kumaha. Oh, dia tiasa Pak. Alasan sadaya milih kalimat ieu lantaran keucapan anu endah sareng anu hati anu jero pikeun dijadikeun motivasi pikeun urang sadaya. Tah biasa gitu. Pak kami dan dulu kan sedikit gede juga di Cindoi Di Cindo. Jati. jadi lokasinya jangan paham Jadi ulah pasal pribumi teh maksana teh kitu kadinya. tapi udah Contohnya misalkan Indonesia mah bisa Pak, di bahasa Indonesia ada kode bahasa Sunda. kumaha sok. budaya orang Pribumi mah pribumi we. ulah eleh budaya Budaya deungeun. De ngeeng-engeun. Deungeun. Bapak arti dulu sana kenapa Awios ieu mah. Artina lagi teh sawios. Mana kalimahna teh? Anu ieu nya. Nya sok mangga biasa. jemahan Atas. atas Pak Nu mana kelompok naon? Kalimahna nu mana? Daya banda kinasihan daya banda kinasi teu aya wastan pikeun batur nu kita cinta artena teh hartos tidak ada Wastud. sia-siakan untuk seseorang yang disayang berarti alasan orang sadaya milih kalimat ieu nyaeta miboga hati badag sabab teu aya wastan pikeun batur nu kita cinta gitu. Wastad. Lepat meureun sanes wastad. Ada dina translate pada biasa yang Jadi anu disia-siakeun maksudna wastad. Sanes atuh ulah ieu kecapna. Anu henteu di ieu biasa teu disia-siakeun. teu aya wasted apa Pak wasted Aya nu mana? Eta maksudna. kita ya artinya mah tidak ada yang disia-siakan seseorang tidak ada seseorang yang disia-siakan tidak ada yang disia-siakan untuk seseorang yang disayang Kumaha henteu aya anu disia-siakeun. untuk seseorang yang disayang jadi artinya teh teu aya bukan hal-hal game mah disia-siakan Nyaon nya. jadi kumaha Bapak wasted teh apa Pak Teu aya eta mah. Tos we teu aya anu disia-siakeun eta. saya pikeun jadi ya berarti ini gantinya Pak Nuhun eta. mau disia-siakan jadi mau disayang kalau buku bola coba. Kudu tekan pisan. Cok. Mangga. Boleh bade ka jamban heula mangga. 2 menit deui urang presentasi, siap-siap. Mangga ditataharkeun. Mana? Cok, siap.
Kelompok hiji. Oh, tak Cang. Udah kau ketemu tinggal misalnya. Sok. Presentasinya sesuai kelompok, Pak. Presentasinya sesuai kelompok. Sesuai kelompok. Kelompok hiji 2 3 4 5 genap. Ya, Pak. Bareng. Baru. Alhamdulillah. Bisa ngawuran. Atas. Atas. Menit nih, Pak. Ini semua. Sekedap deh. Kita Ada baik terakhir kelompok. sama itu yang pernah kata Kan nulis kaligrafi, Pak, di depan di bawah. yang baca. Mohon kayak nulis kaligrafi, nulis aksara Sunda nang itu. Aksara Misalnya bahasa Sunda bab pupu caranya. Kumaha? Bagus. Pupu. Oh, aja oke. Lami kene. Semester 2. Tapi dah henteu fokus kana pupuh nih. Karena kawi. Bentan kan kawi sareng pupuh. Pupuh mah sesah. Soalnya aya aturan-aturana. Oh ya, Pak. Aya pupuh mah kan kedah sabaraha engang geuning kan nya. Pupuh kinanti ya beda-beda eta teh. Kulan? Sangkan teh. Sangkan Sangkan budaya orang ulah eleh. supaya Ingatkan agar bahasa Indonesia. Agar makanan. Agar-agar. Siap, mangga. Mana? alasan atau Biasalahnya. biasa itu Oke, ceritakeun oge artina atasnya. atas di Iqbal mengalih HP ya. Wios sok atuh namanya. Lainnya ditulis itu di bawah. Nuhun. Mangga ayeuna urang kawitan presentasi. Presentasina nu kahiji bade dikawitan ku kelompok hiji. Mangga ka kelompok hiji dihaturanan kanggo kapayun. Satu acana diserat heula we kalimah sareng aksara Sundana. Sok. Cok mulai. Salah sakadima wajar. Mangga sadayana kanggo sadayana urang perhatoskeun heula aya nu bade presentasi ti kelompok hiji. Mangga dikawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun simkuring sapara kaca di kelompok hiji bade ngapresentasikeun ngeunaan kalimah anu rek dijieun kaligrafi sarta alasan abdi milih kalimah ieu kanggo dijantenkeun kaligrafi. Sarta acana tepangkeun wasta abdi Firdari Palina, Abdi Indah Yuliani, abdi Dipa Amalia, Abdi Alif Yasika, Abdi Adelia, Wah, wasta abi azkar lampada kala perdana. Nu kahiji kalimah anu bade dijantenkeun kaligrafi nyaeta jati ulah kasilih ku junti. Harti tinu kalimah eta nyaeta budaya urang ulah eleh ku budaya deungeun. Makna ti kalimah eta nyaeta nyaeta urang kudu ngalestarikeun budaya urang sorangan sedangkan teu eleh ku budaya deungeun. Sabab dina zaman kiwari ku kamajuan budaya, teknologi, jeung gaya hirup geus ngajadikeun atawa mangaruhan adat istiadat
jeung kailarahan urang Sunda hampir pupur ilang tanpa harana. Eta alasan kelompok hiji milih kalimah ieu. Kalimah nanti nyaeta jati ulah kasilih ku Junti. Junti. Kanggo aksara Sundana wae coba. Tas aya rencana kanggo bentuk kaligrafina pada sapertos kumaha? Acan Pak. Jadi pangkarna ngangge naon itu jati. Oh. Acan. Ayo bisa. Satu acana ieu ti kelompok sanes aya nu pernah ngadamu kalimah ieu? Acan Pak. Jati ulah kasilih ku Junti. Jadi maksud kalimah ieu teh nyaeta tadi nu saatos didugikeun ku kelompok. Artina teh naon tadi teh? Budaya urang ulah elek budaya deungeun. Nah, gitunya. Jadi contohnya misalkan jati ulah kasilih ku Junti teh urang kan ayeuna aya di Jawa Barat nya. Di lingkup Jawa Barat, di Jawa Barat teh gaduh budayana nyalira nya leres. Nah, di Sunda misalkan bahasa Sunda tadina maksud ieu teh jadi misalkan urang ulah kapangaruhan teuing ku budaya deungeun atau nabi budaya luar contohnya ku budaya Korea misalkan budaya Jepang. Jadi sanajan urang resep kana budayana tapi urang ge kedah tiasa nyari. Urang kedah tiasa milah-milah budaya anu tiasa dilarapkeun teh nu mana misalkan. Anu teu kedah dianggo anu mana misalkan bentennya. Jadi urang kedah tiasa milah-milih. Saya kanggo kalimahna. Sada acana anu bade ditaraskeun heula ka kelompok hiji. Mangga nami sareng kelas. Nami unggul nami kan kelas 15. Mangga Siti. Cindy, aduh punten, soal Cindy. Junti teh jika kan jati teh jika anu baik ulah kaelekeun kuno goreng ai. Jadi iya. Kirang sae. Tapi biasa oge dihartikeun budaya deungeun budaya luar dari luar di luar. Aya bade nambihan? Budaya deungeun teh maksudna budaya asing, budaya luar. Atos? Mangga sok atuh tiasa ditutup. Sakinten di kelompok hiji punten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo aksara Sundana atos nyaya tos laras jati ulah kasilih ku Junti. Sip, kanggo aksara Sundana tos laras. Mangga kanggo kelompok 2 tataharkeun heula siap-siap heula mana kelompok 2 teh. Oh. Eta aja. Mangga sok tiasa dikalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Sepangkeun urang sadaya di kelompok 2 bade ngapresentasikan ngeunaan kaligrafi aksara Sunda. Abdi Rizky Kasyalia Lutfi, Abdi Syahida Ismisalia, Abdi Yesides Bibi Olivia, Abdi Intanul Aini. Abdi Najat Rajata. Di dieu kalimah anu bakal dijantenkeun kaligrafi aksara Sunda nyaeta lamun henteu ngakal moal ngakeun. Hartina lamun henteu daya usaha moal bisa barengdahan. Sabab jalma kudu digawe sangkan bisa hidup. Alasan urang sadaya milih kalimah ieu teh lantaran ngagaduhan kekecapan anu endah sarta ngandung harti anu jero pikeun dijadikeun motivasi pikeun urang sayareas.
ngakal moal. Satu acana kelompok anu sanes pernah ngadangu kalimah ieu? Tadi teh maknana kumaha maknana? Lamun teu daek usaha moal bisa gagangdahan sabab jalma kudu digawe sangkan bisa hirup. Nah, sip. Maksud dina kalimah ieu teh kan lamun teu ngakal, terang ngakal. Naon? Nah, lamun teu ngakal moal terang ngakeul. Makil teh kagiatan ieu nih. Miiskeun sangu. Ngageberan sangu bener. Nah, eta nya. Lamun teu ngakal moal. Nah, sip. Aya nu bade ditaroskeun heula kanggo kalimah ieu anu dipilih ku kelompok 2. Oh, kumaha? Jan. Mangkeun nami abdi Muhammad Fauzan Sabrahman di kelompok 3. Nah, buat jadi eta paribasa. Sabab ngagaduhan kekecapan anu endah sareng hartina anu jero. Jadi biasa dijantenkeun motivasi kangge urang sadaya. Nah, Mohon turun. semangat. Kanggo aksara Sundana. Tas aya rencana di kaligrafina bade dikumahakeun. Bilih bade dibentuk boboko misalkan boboko sami. Sketsana tos didamel kacan. Oh, na bade dipilih kalimah. Siap. Aya nu bade naros deui atanapi nambihan ka kelompok 2. Daya, mangga tuh tiasa di. Saya Sakitu wae di kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga salajengna kelompok salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Arurang di dieu payun bade narangkeun ngeunaan banda sasampiran nyawa gagaduhan. Satu acana perkenalkeun nami tepangkeun wasta abdi Rahmar Mardiandi absen 25. Abdi Ridwan Fajar di absen 28. Tepangkeun wasta pun abdi Muhammad Fauzan Sabrahman di absen 18. Tepangkeun wasta abdi Anissa Nuria Mangati di absen 4. Tepangkeun wasta abdi Cindy Kusini di absen 31. Abdi Nabila Watana di absen 22. Badan sasampiran nyawa gagaduhan. Ngandung hati, boh harta, boh nyawa sadayana manglupakeun kabogaan Gusti Allah. Banda Sasampiran. Jawa gagaduhan. Alasan kelompok 3 milih paribasa eta kusabab paribasa eta ngajarkeun urang sadaya sangkan teu mudah dunya sareng fokus keur mudag akhirat. Sareng ngajarkeun urang sadaya sangkan ulah agul sareng ria kusabab sadaya nunggu urang dipiboga anu saukur titipan ti Gusti Allah. alasanna tadi alasanna. Alasan kelompok 3 milih paribasa eta kusabab paribasa eta ngajarkeun urang sadaya sangkan teu mudag dunya sareng fokus keur mudag akhirat. Sareng ngajarkeun urang sadaya sangkan ulah agul sareng ria kusabab sadaya nu ku urang dipiboga ngan saukur titipan ti Gusti Allah. Kanggo kelompok nu sanes bila aya nu bade naros ka kelompok 3-nya. Coba. 3 aya kalimah anu dianggona teh nyaeta banda Sasampiran nyawa gagaduhan. Banda sasampiran nyawa gagaduhan. Aya nu pernah ngadangu kalimahna?
Banda sasampiran. Oh, tadi teh artina tos didugikeun kelompoknya, tos terang. Oh, itu ya dia kosan itu. Banda sasampiran nyawa udah. Oh, sketsana tos aya bade di Damang Aksara Sunda seperti kumaha. Terus itu contohnya tapi kan kayak dirubah dari kanu barang atau sesatuan kasih ulang. Jadi kasih. Maka biasa ditinggal yuk contoh sketsa. Contoh sketsa nu bade di Damang. Pas. Pause. Tas lebat pelajaran ieu nya. Ya. Iya, iya. Siap. Mangga kanggo kelompok tilu tiasa ditutup. Sakit wae presentasi di urang sadaya hapunten bilih aya kalupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga atur nuhun kelompok tilu. Salah jengnang kanggo kelompok 4 mangga diaturangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Abdi sareng saudara kanca ieu teh kelompok 4 bade presentasikeun ngeunaan aksara kalimat Kalimah anu bade dijieun pikeun kaligrafi anu kalimahna nyaeta Taya Banda Kinasihan. Taya Banda Kinasihan. anu harti tina kalimat ieu nyaeta teu aya anu disia-siakeun pikeun batur anu dipika cinta. Alasan Jadi alasan Arang milih kalimah ieu nyaeta diboga harti badag sabab teu aya anu disia-siakeun pikeun batur kanyaah ku urang. Jadi naon nu ku urang lakukeun demi jelema nu dipikanyaah ku urang teh bakalan dilakukeun. moal aya Wong sia-sia. aya nu sia-sia. Maksudna jalmi anu dipika cita teh sanes kabogoh hungkulnya. Biasa ka indung misalkan. Ka bapa. Tapi ka bapa kan eta cintana teh leuwih agung kan. Banyak kelompok kayak gitu. Aya nu bade naros kanggo kelompok 4. Dan Jangan, mangga jangan. bahkan kami Dewas Tabdi Muhammad Ujang Saparokman pada itu maros artosna di Taya Banda Kinasihan. Jadi hartosna teh teu aya anu dikorekkeun pikeun nyumpeunan kaperluan nu di jang nu dipikanyaah. Atur nuhun. Mangga siap. Ya aya nu sia-sia kanggo. Atas mana kanggo aksara Sundana Taya Banda Kinasihan. Sip, pas waras. Mangga biasa ditutup. Jadi Sakan tenan ditutup ke perkenalan. punten aya kalempatan sim goreng sapar kaca tacan Ngawanakeun. Mangga urang kupingkeun heula sekedap. aya paribasa tak kenal maka tak sayang. Siap. Tepangkeun Wasta Abdi dapat dialhak di nomor absen 8. tepangkeun Wasta Abdi Zakia Zahra di absen 35. Tepangkeun Wasta Abdi Miladin dari Rwani Maulana di absen 20. Tepangkeun Wasta Abdi Farah Aulia Hidayah
Sadaya ti absen 11. Tepangkeun wasta abdi Akmalul Ihsan di absen 2. Tepangkeun wasta abdi Freudian Sofyan di absen 14. Ya, mung sakitu wae presentasi di kelompok 4. Hapunten beda kelempatan atuh. Kelempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga atur nuhun kelompok 4. Salajengna kelompok 5. Mangga. Sini Pak, aku udah mana Pi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rames. Wilujeng sonten kanggo rerencangan sadaya. Sim kuring sabaraha kaca dina waktos ieu bade ngadugikeun presentasi perkawis kaligrafi basa Sunda. Tepangkeun nami abdi Ginasti Lestari ti absen 15. Tepangkeun nami abdi Desa Lestari di absen 9. Tepangkeun nami abdi Fakih Palroman Bayaki di absen nomor 12. Tepangkeun nami abdi Isminur Aulia ti absen 18. Tepangkeun nami abdi Tri Oktaviani ti absen 33. Tepangkeun nami abdi Asti ti absen nomor 5. Kalimatna nyaeta kacai jadi saleuwi kadarat jadi saleuwi. Kalimatna nu bade diangkat teh tadi cenah kacai jadi Saleuwi kadarat jadi saleuwi. Anu artina hirup bebarengan sauyuna. artina hirup Babarengan saluran. Alasana urang sadayana milih kalimah ieu nyaeta sabab simpuring sapara kanca hoyong 15 jantan kulawarga nu harmonis jeung saueunan teras hirup bebarengan bari silih asih jeung silih tulung jeung tara pasea. Amin. amin aya nu bade ditaraskeun heula ka kelompok 5 kanggo milih kalimah ieu tos aya sketsana Atos Kak. Nah, mangga tiasa ditinggal ya kanggo sketsa nu bade didamel ku kelompok 5. Kacai. Cacai jadi saleuwi, kadarat jadi saleuwi. Oh, aya parahu gitu. Tadi teh parawi caina Pak. Oh, makanan itu siap. Kantun kayak paling diwarnaan benernya. Sip. Mangga. Abdi dagade hak di kelompok 4 Barito Maros. Naon filosofina tinu kacai jadi kadarat jadi saleuwi. Salebak. Artina. Filosofi ti kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak nyaeta hidup babarengan saluran. Atur nuhun. Siap. Sayunan teh Barengan sauyuna teh. Atas? atos Pak. Siap. Daya deui nu bade naroskeun teh aya. Mangga tiasa ditutup. Dat kaca. Oh, tak sekedar dulu. Mana kanggo aksara Sundana? Tasib laras salebak. Mangga tiasa ditutup kelompok 5. Rupina sakitu wae anu tiasa didugikeun ku kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kelompok 5. Mangga kanggo kelompok pamungkas, kelompok genap. Tiasa kapayu diaturan. Mangga. Bapak suara budayaan. Namun Identitas. sok.
Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Sateuacanna tepangkeun abdi sareng rerencangan sadaya di kelompok genep anu bade ngadugikeun hiji kalimah. Anu tos dirundingkeun sateuacanna. Tepangkeun wasta abdi Reka Mukti ti absen 27, Abdi Nita Erdika Dewi di absen 24. Abdi Muhammad Azmi Al-Fatah Bahri Putra di absen 21. Abdi Cynthia Salsabila di absen 7. Abdi Safira Putri Aurelia di absen 30. kalimah anu tos dirundingkeun sateuacanna teh nyaeta Sumedang, Tandang, Nyandang, Kahayang. Hartos nate Sumedang nyaeta muncul, lahir, nyaangan. Tandang ngagaduhan arti percaya diri atau optimis dina perjuangan. Nyandang nyaeta ngagaduhan amanat. Teras salajengna kahayang hartina teh pancen tugas kangge ngawujudkeun hiji amanat. Janten Sumedang Tandang teh makna lengkapna nyaeta yen sadaya manusia maharepkeun kahirupan dinten ayeuna leuwih sae ti dinten kamari sareng dinten ayeuna. Alasan abdi sareng rerencangan sadaya milik kalimah Sumedang Tandang Kahayang Nyandang Kahayang teh nyaeta abdi sareng rerencangan teh ngarasa bangga janten urang Sumedang. Yen meh budak murah teh emut ka lemah caina. Sareng sajauh-jauhna urang ngalengka pasti uwi deui ka lemah caina. Nyaeta Sumedang anu endah sareng anu dipikasono. Sumedang, Tandang, Nyandang, Kahayang. Aya nu bari ditaraskeun heula ka kelompok 5. Genap punten. Hujan mangga. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Hujan Saparahman. Hari kalimah bade kemaras. Hari kalimah eta teh didamelkeunna keur kasaha. Misalnya teh kalangan naon? Salah sahiji Kawarga Sunda. Warga Sumedang. Mana eta teh salah sahiji foto Kabupaten Sumedang. Visi misinya masuk Sumedang Tandang teh slogannya. Slogan. Foto slogan. Atur nuhun. Siap. Jadi Sumedang Tandang teh dianggap ku Sumedang ayeuna nya slogan ayeuna. Tandang Nyandang Kahayang. Mak, sip. Saya tos aya tos didamel sketsana kita saperti semua. Biasa katinggal. Tulingga. Ieu teh naon bangunan naon? Tugulingga. Tugulingga. Benernya. Ieu teh Tugulingga. Jadi aksara Sundana didamel aya Tugulinggaan ya. Iya, Pak. Atuh diwarnaan meureun. Mangga, sip. Biasa ditutup. Sabtu wae anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, hatur nuhun kana sagala rupina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal tenang. Jadi eta bener kalimat isi lokan. Silakan, Pak. Itu nya dari Pak. Alhamdulillah kanggo sadaya kelompok tos tiasa midang kahareup tos tiasa presentasinya ti kelompok hiji dugi kagenap. Kalimah anu dipilihna alhamdulillah sarae kalimahna kantun engke praktek didamel kaligrafina nya. Insyaallah ieu project teh project ngadamel kaligrafi teh jadwalna 7 dinten alias saminggon. Siap? Siap. Bisa beresnya? Siap. Terus satu acara yang tiasa aya nu bade nyimpulkeun heula kanggo pangajaran dinten ayeuna teh tos diajar naon wae? Aya anu bade sok tos kalimah sok mangga kumaha Jantan pemuda-pemuda teh tong hilap tong emut ka budaya Sunda. nya tong kedah emut sanes tong emut namina teh Azmi nya Azmi sip
Azmi tadi tos ngadugikeun makna kalimahna nya, makna nanti tadi tong hilap karena budaya tadi teh anu nganggo kalimah jati ulah kasilih ku juntinya. Ti kelompok hiji sip, Azmi tiasa. Aya deui nu bade nambihan? Jadi dina dinten ayeuna teh urang teh tos diajar tadi ngarencanakeun kanggo project ngadamel kaligrafi. Kanggo kalimah teh nya nu ngadamel kalimah. Mugia engke kanggo ngadamel projectna tiasa lancar. Anu 7 dinten engke pami ayana naon, pami aya masalah tiasa ngahubungi ka bapaknya. Sip. Mangga satu acan ditutup urang tutup pula ku doa. KM tadi teh. Dapat mangga tiasa ditutup. Urang ngadoa sasarangan. Mari pembelajaran bahasa Sunda orang ngadoa sing naon anu tos di pelajaran tinu pelajaran bahasa Sunda teh bisa diamanahkeun ku urang sadaya di kehidupan sehari-hari. Amin. Mugi kitu urang ngadoa di jero hate ngadoa mulai. Mangga hatur nuhun kana parhatosana sakitu heula kanggo dinten ayeuna engke minggon payun urang presentasi kaligrafi karyana nya. Hatur nuhun kana parhatosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.